Allah, 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 Allah. Mangga sareng. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, la Allah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La mawjuda illallah, la ma'buda illallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu bapak anu mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Amin lagi ngan opatan digana teh. Hoyong mulia alim. Ayo. Sok atuh amin sing tarik. Terlambat. Itu apa itu? Kunaon margi neme pangaosan bahkan tadi nuju MC aya kalimah thayyibah, nuju tawasul aya kalimah thayyibah, aina rajaban tausiah nadi kawitan ku kalimah thayyibah. Da margi sangat erat hubunganana naon disebut Isra Mi'raj teh sinereng kawis tanda keagungan Allah Subhanahu Wa ta'ala. numawi ayatna ge subhanalladzi asra. Maha suci Allah, maha hebat Allah pun bahasa orang dia. Tanda kekawasan Allah diantawisna nyaeta ayatna momentum Isra Mi'raj. Urang ayeuna nuju ngaos, nuju aya dina kudrat iradat Allah Subhanahu Wa ta'ala. makanya dijabarkan la ilaha illallah ayat kalimah disimpan la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda. Urang papai hiji-hiji manawi aya waktosna naon si la mawjuda illallah kieu ayeuna abdi tapak damel Allah di dia di mana cenah unggal jami di telepon di mana wae ngawalerna pasti di mana. Sok ibu sok telepon ka urang Jakarta menuju di mana aja menuju di dieu. Ibu sumping ka ditu ka Subang kota calik ge payuneun alun-alun keur di mana urang Di dieu. Simkuring wengi pangaosan di daerah Tasik. Engke jam 5:30 wengi tos kedah aya di Ciamis. Dinten Kemis di Purwokerto. Dinten payuna deui berangkat bagian ka daerah Indramayu. Ayeuna tanggal berapa teh? Minggu Ahad ieu kedahna simkuring berangkat ka daerah Garut ngan eueuh nu ngulem. Oh jangan jauh-jauh ka Garut eueuh nu ngulem. Pajahat-jahat bensin pacamatnya. Beak duit pakai jajan meningkat ieu tos dikapungkur ngepel bahkan loba penak di mana jaya pokona kembang murah ngaos kasutan cipan dari pasaten asal kos simkuring reug-reug daripada ingin ka Garut eueuh nu ngongkosan kajahat-jahat duit beak bensin meningkat dieu yakin engke mulang pasti menang amplop amal cepat ceplos gitu
aya panitia mere duit mere amplop simkuring masuk power sautik Bo, ibu, kemana me cina aya lauk gede cina keke, ajengan urang kadusan simkuring ruas berak ajengan di kadusan. Ibu, doakeun simkuring kaditu kadieu, semoga we daroskeun simkuring sadidi sakingku kaditu teh priyogi. Tadi simkuring jam 2 jam 12 di Ciamis kene. Jam 2 name berangkat. Kaditu kadieu saking simkuring seueur kapriyogian tilu anak kuring simkuring sareng pun bojo teh kaditu kadieu teh saking perlu dunia doa. Ya coba cepos sama gitu. Keur ngaji ngomong ampun, minta doa dibere duit. Minta duit dibere doa. Dasar rupa ge ngabangun neme wakaf muadzari mun teu aya do maqamadinu illa bil mal betul. Numawi sebagian harta nu pasikeun sinjatkeun kasayan amin. Bangun masjid make, bangun pesantren make, meser tanah make, bangun kobong make, nyewa panggung make, rajaban ge mawa, sound system na oge, ajengana oge. Aing disebut duit ngarang ku make jas kieu teh jelema ngan beukieun sanggup sampra ada duit beuki duit sama di rumah kajengan disebut duit lebih kawan lebih teh pohon duit butuh doa. Mudah-mudahan lu hadir sarena ayeuna rajaban sing dijabah doana ku Allah amin. Sing dipanjangkeun umurna, sing biasa angkat ka tanah suci sadayana. Lain amin ugo boga duit itu. Da ka Mekah teh kudu make pesawat. Make duit. Ka Mekah make pesawat. Make duit. Tah pesawatna tina duit salah deh wae cepat di dia saya gitu di dia simkuring wangi di dia geuning tadi terus dipanggil kulon teh di dia ayeuna di dia di mana wae tempat ketika disoran ku urang namina di dia kieu ibu kapungkur nuju engar rumah tanggi kabayang teh bakal kitu ditaros ayeuna ibu kumaha ayeuna rumah tanggi kieu moal aya hirup kitu leres pacamat moal aya hirup nu kitu hirup mah sadayana kieu ditaros ku pun guru kumaha aya di lembur kieu nya heuh hirup ka kieu moal aya kitu di dieu kieu ayeuna mun dibahas panjang teuing moal cekap na sare kuliah ge moal cukup sabulan di dieu kieu ayeuna aya tadi teh teu aya mun nya aya susul aya enjing mah bisi tempat santan di payung di sisi jalan aya toko ageung jeblagan di sepanduk di payungna aya bacaan sekarang bayar besok gratis ngalut jigana balik rajaban meli rokok kaditu moal dibayar nah geuning mana duitna ulang-ulang pan gratis isu pak gratis mah besok baca besok gratis tungtung na aina poe ahad isu poe Senin ngalot jami rek mawa barang ka warung ternyata pas ditanya teh poe Senin isu mana atosna pak bade mesa abi bade nyala mana atosna baca sekarang bayar besok gratis oh berarti gratis besok tulus poe Senin balik deui ka imah masing-masing datang jol poe Salasa ngalut bawa kobak sagala rek dibeakeun kabeh di tokona mana artosna apa gratis baca Pak Bu sekarang besok aya teu gratisna nah di depan aya bahasa gratisna jadi bohong gratisna jadi hoak sabab dihijikeun jeung kata besok